Oke, mungkin pada pendengar semuanya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan dina acara di Radio Bedil Angin Ces, yaitu dalam acara Berpacu Dalam Melodi. Kita tampilkan, yaitu kita putar lagam berikutnya dari Adi Astrid, yaitu Gala-Gala. Tapi barusan ada yang mau sponsor, ikut. Silakan sponsor yang berikut ini. Astana Motor, Astana Motor, Astana Motor, bengkel motor caket Astana. Iya. Bilih para wargi sadaya merjogikan barang-barang Astana. Peryogi padung, menyan bodas, menyan hidung, kamper, kain kapan, jeung aya nu istimewa. Naon? Mayit cadangan. Kan dia goblok. Apa sia teh nu diiklankeun teh motor. Sia jauh-jauh jadi kana peralatan Astana. Tukang motor nameureunana di Astana. Kumaha sih? Ya aing mah ya keun eta mah. Aing anu teu ngarti maka jeung aya mayit cadangan. Peryogi Aing mah mayit cadangan. bilih mayitna bade kahampangan di cadangan. Oke.